Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Rubiat Radawiyah, 11 IPS hiji SMA Negeri 2 Cikampek. Pengertian novel nyaeta dimaksud kana bahasa Sunda nyaeta hiji karya sastra prosa anu ngandung kisah imajinatif atau fiksi. Ieu kisah biasana ngadukeun karakter-karakter anu ngalakukeun penemuan, tantangan sareng loba sejenah dina hiji setting anu dititahkeun. Itu tanda prosa panjang teh aya nu munggar ngajelaskeun hal-hal nu detail jeung lengkap. Dina novel dina basa Sunda teh bisa jadi kurang teh ngamimitan budaya, ngabagi hiburan, ngajelaskeun realitas sosial, ngabantos pamekar, ngabantos pamayarak, nyebarkeun dakwah atanami pendidikan, jeung nyebarkeun kesadaran. Unsurna dina novel dina basa Sunda teh kurang lebih saparantos ieu. Hiji, gagasan utama atau pemikiran penting. 2, alur cerita pilari cerita. 3, tokoh watak. 4, latar setting. 5, konflik pertentangan. 6, gaya bahasa. 7, gaya penulisan. 8, pesan moral. Di novel nyaeta diantarana prosa panjang. 2, plot kompleks. 3, karakteristik. 4, setting yang terperinoi. 5, tema yang mendalam. 6, gaya penulisan khas. 7, ngandung konflik atau keributan. Aya ranking novel bahasa Sunda diantaranya novel sejarah, novel romantik, novel sosial, novel misteri, novel humor, novel fantasi, dan novel bildungsroman.